Dibere telat dahar kala kasok hulang-hulang teu paraluguh ngalamun siga nu boloo keur dahar teh. Caritana sapoe bieu riweuh ku pesenan besti. Alhamdulillah nepikeun ka jam 3 karek angeus. Tah teu dirasa beuteung lapar angen perih teh besti hayo we barang gawe. Karasa lapar teh geus burit geus asar besti. Barijeng bingung rek ngandahar naon cekeng teh ieu teh. Tah kabeneran aya jengkol dina kulkas besti. Ah cekeng teh rek ngagoreng jengkol we bae nu penting mah mirasa eungeus pasti mirasa ari jeung jengkol mah. Tapi da moal nu hese-hese ieu teh pokona mah rek digoreng we jeung cengek. Hoream nyambel pokona mah geus teu kuat we ieu mah awak teh nu karasa teh ukur lapar we jeung capek. Tah ieu ge ngisi suara teh nya biasana mah sok nyorocos besti sing gancang ngomong teh geuningan ieu teh bisa gancang geus capek geus lungse. Geus ah 3 siki ge cukup jengkolna tong loba-loba teuing besti pirasa kalieun ieu mah soranganeun ngarahaneut-haneut we. Tah ieu bawang beureumna siksikana sing galalede we sing rada loba ngeunah geura bawang beureum digoreng teh. Ayeuna urang gorengkeun heula jengkolna kuduna mah ieu teh si cengekna teh engke terakhirnya ngarah teu tutung tapi mah bae ieu mah sadaekna we. Baturna mah rek ngagoreng nog we ieu teh rek didadarkeun nya ngarah rada aya gijian gitu aya proteinan. Bakal ngeunah geura dahar teh geus teu kuat lapar ieu mah. Bari nungan jengkol asa kaina urang mah wadah heula besti tu tegararana tinggal sosodok jeung sasadakna tita tadi lelemet nu can dikumahan teh seno. Ari nu galadena mah urut popolah tadi geus dikumahan besti ngan teh tinggal bubukna tadi teh geus teu kuat capek ditinggalkeun we. Tu budak leutik teh beak geuningan daharna teh besti ieu mah jigana teh rek meakeun urut budak we sangunana da lebar tong dipiceun. Karek sadarnya nepikeun ka tiung-tiung dina awak eta aya ketan nararapel bae ah besti. Sadar-sadar teh pas dina video we ningali awak nu kalalotor pinuh ku ketan heuh tadi pan pulang nyeun ulen sapopoe. Geus sasak ayeuna mah jengkolna geura urang jahitan heula geus teu kuat lapar. Bakat ku geus hoream goreng endog ge besti kot teu diparingkeun heula minyakna ge bae ah ieu kot ngemplang kieu minyakna sugan kot jadi kurupuk beureunan endogna. Tu geus anggeus ayeuna mah rek dahar heula kela loba hulang-hulang heula lamun keur ngonten teh nya rek dahar oge ngaca heula bisi aya cileuh. Hablemkeun ayeuna mah besti ah tu tinggal geus teu kuat lapar sangu urut budak ieu teh teu dibeakeun budak teh sigana teh keur teu ngeunah dahar teh weuteuh we sanguna teh dina alas teh. Ah ngeunah kieu ge besti ieu bawang beureum jengkol jeung cengek digoreng tuluy dipurulukan uyah jeung pecin ngeunah nikmat besti. Cik ari besti mun jengkol ngolahna sok dikumaha wae. Nu ngeunah mah eta jengkol sepi nu geus hejo geuningan besti di lemur mah abis sok diruang si jengkolna teh nepikeun ka hejo jadi sepi. Cenah ari jengkol sepi nu geus hejo mah eta geus eueuh racunna tapi dah heueuh ketang lamun ngadahar sepi mah nya teu pati bau teuing si ompolna oge besti. Lamun jengkol nu biasa mah nu can jadi sepi kitu nu nararutup keneh geuningan besti parulen teh di daharna teh ngeunah ngan kana cai ompolna teh segak pisan. Ah pokona mah jengkol mah rek dikukumaha wae ge ngeunah we ketang bestinya digoreng hungkul ngeunah dipasak ngeunah. Ke heula asa kurang sanguna ieu teh tadi mah urut budak ieu teh geuningannya besti urang nyokot deui. Dahar jeung jengkol masuk tara wareg hayang deui komo sanguna teh heg nu pulen. Tong gede teuing ah namahna sacukil we heuh cukil gede ketah. Minumna nu tiis cekeng teh ieu mah seger heuh inget boga cai kalapa tadi ti pasar sok meuliean cai kalapa ti tukang kalapa parut besti ngeunah seger jeung alus sehat cenah cai kalapa kolot teh cek batur mah. Kela lamun dahar sorangan teh ieu besti sok teu pararuguh hulang-hulangnya sadar dina video we heueuh urang teh hulang-hulang dahar teh obong sorangan.